Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana barudak kelas 1 kumaha dinten ayeuna sararehat? Mugi sadayana sehat walafiatnya. Alhamdulillah urang tiasa patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Masih di pengajaran genep ngenaan lingkungan atau selebet ka lawungan anu katilu atau pertemuan yang ketiga sekaligus pertemuan yang terakhir dalam pembelajaran 6 ini. Bu guru bade ngabacakeun tujuan pangajaran dinten ayeuna. Anu kahiji barudak tiasa ngarucat kecap atau memisahkan kata. Anu kadua barudak tiasa nyaritakeun gambar atau menceritakan gambar. Anu katilu barudak tiasa ngesian kalimah atau mengisi kalimah. Sanajan barudak diajarna nuju di bumi, barudak kedah tetap semangat, tetap gembira, diajar bahasa Sunda sareng ibu guru. Sata acana hayu urang ngadua heula babarengan. Ngadua mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Ngadua rengse. Nu kahiji urang ngarucat kecap saluyu jeung engang atau memisahkan huruf sesuai dengan suku katanya. Contoh kecap anu kahiji nyaeta kecap kembang. Lamun dibaca kembang. Jadi kecap kembang teh lamun dirucat jadi atau dipisahkan hurufnya sesuai suku kata atau sesuai engang nyaeta strip bang. Nah, lamun saatos ngarucat urang tiasa ngitung aya baraha jumlah engangna. Cing ku barudak diitung aya jumlah engangna aya sabaraha? Pinter, aya 2 engang atau 2 suku kata. Di mana urang ngitungna jumlah engangna? Ya, urang hitung babarengannya nyaeta ti kecap kem hiji, duka 2 kecap bang. Nah, kitu barudak cara ngarucat kecap atau memisahkan huruf jeung nangtukeun jumlah engangna. Ayeuna dicobinya kecap anu kadua nyaeta dibacana lingkungan. Kumaha carana? Kumaha jadina kecap lingkungan lamun dirucat jadi ling strip ku strip ngan. Nah, kitu barudak nya. Oke, nah lamun tos dirucat tangtu barudak tiasa nentukan engangna. Ayeuna coba urang hitung jumlah engangna sabaraha? Hiji, 2, 3. Oke, jadi kecap lingkungan jumlah engangna aya 3 engang atau 3 suku kata. Nah, ayeuna kumaha kecap nu salajengna? Dibacana kasehatan. Nah, di dieu aya kecap dasar dina kecap kasehatan nyaeta kecap dasarna sehat. Teras aya kecap panambihna disebutna imbuhannya. Nah, kecap panambihna nyaeta aya ka sareng an. Janten kumaha jadina lamun kecap kasehatan lamun dirucat? Nah, jadina nyaeta ka strip se strip hat strip sareng an. Tah, kitu barudak kecap kasehatan lamun dirucat. Teras aya sabaraha kecap kasehatan jumlah engangna? Urang hitung babarengannya. Nah, oke, aya 4 engang atau 4 suku kata. Nah, di mana 4 engang teh? Nah, jumlahna ti hiji, 2, 3, 4. Nah, kitu barudak cara nangtukeun jumlah engang jeung cara ngarucat kecap saluyu jeung engang. Ngartos barudak dugi ka dieu
mudah-mudahan ya kayak gampilnya. Nah ayeuna orang lajengkeun nya ka materi salajengna. Nah ayeuna barudak diajar nyaritakeun gambarnya. Namung sata acana orang tingali gambar di dieu. Coba ku barudak titenan gambar di dieu. Hayu urang babarengan caritakeun gambarna. Nah baca babarengan yuk. Buruan imah Didi bersih. Artinya halaman rumah Didi bersih. Nah katingalinya ku barudak buruan imah Didi teh bersih. Sababna naon? Nah sababna imahna teu aya runtah atau tidak ada sampah. Jadi katingalina bersih. Nah terus biasanya barudak nyontohan nyaritakeun gambar. Ayeuna cing orang tingali gambar salajengna. Nah titenan deui ieu gambar. Nah ieu gambar saha sayang? Ya ieu nyaritakeun gambar kulawarga. Cing ku barudak tebak ieu kulawarga saha? Pinter ya, kulawarga Didi. Ayeuna urang caritakeun ya gambarna. Urang baca babarengan. Kulawarga Didi meuni tentrem. Artinya keluarga Didi sangat tentram. Tentrem teh rukun ya. Jadi Didi itu rukun dengan adiknya. Didi rukun sareng adina, oge sareng lanceukna, sareng aana. Nah, jadi barudak atos tiasa nyaritakeun gambar anu kadua. Ayeuna nyaritakeun gambar nu katilu. Nah, lamun dibandingkan gambar imah anu tadi, cing ku barudak coba ayeuna caritakeun gambar imah anu katilu ieu. Nya, gambarna nyaeta buruan imahna loba runtah. Atau bisa buruan imahna pabalatak. Artinya halaman rumahnya berantakan atau banyak sampah ya. Jadi keadaan imah teh kudu nama dibersihan nya. Jadi lamun imah pabalatak, imahna loba runtah teh teu nyaman katingalina nya, teu endah, teu resik. Jadi lamun buruan imah mah kudu disapu, runtahna kudu dipicen ka tong sampah nya, ulah kawalungan atawa kacai. Namung micen runtah teh kudu ka tempat sampah. Nah jadi lamun orang ningali buruan imah loba runtah teh kewajiban orang nya kudu bebersih. Oke, barudak tos tiasa ngar nyaritakeun gambar anu katilu. Ayeuna caritakeun gambar. Nah, coba cing ku barudak dititenan heula gambar di dieu. Kumaha cek hidup cek barudak gambar di dieu? Nya pinter. Kaayaan jero imahna pabalatak atau keadaan rumahnya berantakan. Sababna naon imahna pabalatak? Coba ku hidup ku barudak tingali nya aya anu emamna di mana wae, caina barahean nya, aya nu kukumbah di mana wae. Nah tangtu lamun imahna pabalatak tangtu jadi sumber penyakitnya, jadi udarana kotor. Nah jadi aya bapakna teh katingali gering. Meureun sababna bapana gering teh sabab imahna kotor nya pabalatak wae ya.
Jadi terlihat seorang bapak itu sakit. Mungkin sakitnya itu dari udara yang kotor ya, rumah yang berantakan terus, didiamkan, dicicingkeun ya. Nah, kuduna mah kumaha lamun orang ningali kieu pabaratak kieu. Nah, kuduna mah disapu, dibersihan ya, dielapan kacana, terus disimpan di tempat nanu rapi. Misalnya kalau kita makan ya, kita emam ya atau makan kita di tempatnya, jadi nggak berantakan ya, jadi henteu pabalatak barang-barang nanya di tempat masing-masing. Nah, alhamdulillah barudak tos tiasa nyaritakeun gambar dinten ayeuna. Nah, ayeuna materi anu terakhir ya eta, hayu urang ngeusian kalimah. Kumaha carana? Tinggal contoh nu kahijinya. Contoh nu kahiji aya kecap bersih. Nah, kumaha carana nyimpen kecap bersih? Nah, di handapna aya kecap lingkungan. Janten dina kecap lingkungan teh titik-titikna dieusianana kecap bersih. Gampil kan barudak ngeusianana? Oke, contoh nu kahiji atas ngartos coba ayeuna contoh kecap anu kadua nyaeta aya kecap seger. Nah, kumaha ngeusian titik-titik dina kalimah ieu? Angin ngahiliwir matak titik-titik kana awak. Nah, kumaha carana ngeusi titik-titik teh? Mana kecapna anu merenah? Nah, jadi kecapna kecap seger. Nah, gampil dah sayang ngeusian kalimah atau ngalengkapan kalimah. Oke sayang, materi dinten ayeuna tos rengse. Mugi-mugi barudak sadayana paham dina materi dinten ayeuna nya. Nah, aya tugas di ibu guru. Tugasna naon? Kerjakeun di buku paket Widya Basa Sunda Tulisina kaca 70 hiji ti nomor hiji nepi ka nomor 10. Kerjakan di buku paket ya Widya Basa Sunda Tulisina halaman 71 dari nomor 1 sampai nomor 10. Alhamdulillah, mugi-mugi urang tiasa patepang deui nya. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.